Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban ka ibu rama. Hiji, ari ibu rama teh jalmi anu mika cinta ka anjeun. Ibu rama teh anu mika cinta ka anjeun. Kalawan banget cintana. Jadi anu janten ibu, anu janten rama kacida pisan mika cinta kanu jadi anakna intina mah. Ibu rama jadi sabab karena ayana anjeun di dunia. Moal aya anak lamun eueuh ibu rama, emak jeung bapa. Moal aya paja lamun eueuh ayah jeung bunda moal. Indung anu ngandung ka anjeun sajero 8 bulan tuh. 8 bulan teh di jero beuteung dibabawa ku inung urang teh baheula teh. Salilas 8 bulan. Geus 8 bulan di jero beuteung inung urang kaluar urang teh lahir. Tuluy suan. Aripek teh sok dipakeanan, di bajuan. Tuluy baju orang teh dicucian, diseusehan ku inung bapa orang teh. Pangnyeunkeun baju, pangmelikeun baju. Tuluy urang teh daleutik keneh caritana teh nya dijaga. Tina perkara anu matak bahaya seperti mahira alit keneh. Terus we dinaon? Ditutur-tutur, dijagaan, da bisi labuh, bisi tiko sewa jeung sajabana. Bisi nyabak seuneu, nyabak naon we lah nu bahaya. Eta teh terus setiap waktu nu jadi anak ku nu jadi kolot dijagaan, diurus. Tah, sajabati eta inung bapa anjeun teh osok ngajarkeun nyarios jeung mapah. Nyarios diajarkeun ku inung jeung ku saha teh jeung ku bapa teh. Lempang diajarkeun ku saha teh ku inung jeung ku bapa teh. Ta eta jasa saha teh? Jasa inung jeung bapa kanu jadi anak. Tah ayeuna ari bapa anjeun eta sering kaluar ti bumi kanggo milarian napakah pikeun anjeun. Bapa anjeun teh naon? Kaluar ti bumi teh buburu usaha. Aya anu dagang, aya anu tani, aya anu ka kantor, aya anu nyupiran, aya anu sagala rupa neangan bekal keur napakah keur bekal anjeun. Bekal jajan, bekal sakola, bekal ngaji jeung sajabana. Capeun nu jadi bapak teh? Capeun neangan bekal teh. Nuju hujan, nuju halodo, nuju panas, ini tuh da butuh angkat ti bumi teh kanggo milarian bekal milarian apakah? Tuluy di mana-mana nu jadi anak menta hiji perkara, menta duit misalnya teh keur jajan kanu jadi bapa. Maka bapana teh sok nyumpuanan ari bogaeun mah. Ukeun acis. Dibere kanu jadi bapana teh kanggo jajan teh. Tah bapa teh lamun dipenta duit kuno jadi anak hek bisa mere bungah pisan eta teh nu jadi kolot teh anu jadi bapa teh. Ukeun acis cek anu jadi anakna teh, cek anu jadi budakna teh pek teh aya keur naonana keur mere duitna kanu jadi budak bungah saha teh eta teh nu jadi bapa teh henteu hanya kal henteu sedih henteu hoream. Berarti ieu teh tanda naon? Bapa jeung inung urang teh kacida mika cintana ka saha? Ka urang anu jadi anak. Kadetahnya